Dan bagi abdi punya dua pertanyaan. Pertama, bagaimana atau apa hukumnya kita membagi-bagikan duit sholawat di dalam masjid kalau habis nyalatin mayit, boleh apa enggak? Kedua pertanyaannya, bagaimana kita membedakan harta daripada harta yatim? Saya kan suka sering ikut riungan ke rumah tetangga yang punya yatim. Apakah itu sama memakan harta yatim? Tolong dijelaskan. Jalatin kemudian di barare sholawat eta kifarat mayit ninggalkeun sholat sabaraha sholat nu ditinggalkeun tah eta durutkeun ceuk mazhab Syafi'i mah teu bisa ditebus, tapi cek mazhab Maliki jeung Hanafi mah bisa ditebus. Tu qadha wa tufda, tebusanna per salat adalah saliter. Jadi berarti lamun cek mazhab Hanafi mah witir teh jadi fardu wajib geus ngitungna sapoe sabeting genep. Lamun ninggalkeun salatna sabulan tinggal dikalikeun bae diistilahkeun ku urang sholawat, artina mayar salat nu ditinggalkeun. Salat eta dijamakeun sholawat, manta kudu ngaji ge. Sia mah teu ngaji sih katembok wae tulisanna jore ye. Jadi mayar salat sababaraha salat nu ditinggalkeun ngaranna fidyah. Kumaha lamun ieu mah bagus salatna teu pernah tinggalkeun, teu kudu dibayar fidyahna, ngan afdolna mah bayar. Selantaran salat urang mah teu khusyuk. Jadi utama geneh di pidyahan bae nambalan nu kurang bararagusna salat, malah leuwih utama nama ti mimiti balik sanajan urang salat cek mazhab Hanafi mah, lantaran salat urang mah salatna teu khusyuk geus diitung ima deuk ngitung nu tinggalin bae salatna wa ima ihtiyat bae deuk timiti balik atawa ieu mah sabogana bae nu tinggaleunana mangan ge 2 bulan satauneun bae urang bayar ngaranna fidyah eta teh dibayarna ku beas. Geus beas kudu dibabagi saurang aya sabaraha urang ge misalna aya 100 salat nu tinggaleunana ieu adalah aya 100 salateun, berarti 100 liter geus saurang saleter. Eta teh lantaran beas mah berat lah urang kaduitkeun bae dihelah. Sarua mazhab Hanafi keneh kaduitkeun bae lamun 100 liter berarti sakintal. Kira-kira sabaraha duit tah beas nu bagus sakintal berapa duit? 400 500. Nah duitna ditendin bae geus kana wadah beasan di dinya helah teh ngaranna geus nu diiderkeunana beas. Make bahasa malaktuka hadzal mal kafaratan nama fi zimmati bulan bin bulan min shaumin wa sholatin wa kulli ma wajibullah alaihi aju cak nu narimana qabil tu balik geus beres. Jadi dibawa bae geus gunyana kabeh teu meunang dikepung teu mah sia ieu teh aing dibere jiganan ngan meureunana najuna eta moal diondang deui tah si jelema eta sehingga deh besi dicokot deui
saya parantina qabil tu hadzal mal kaula narima kana ieu harta ngan wa wahabtuka kaula mikeun deui ka anjeun tah eta teh supaya fidyah katarima ku kabehan engke dibagikeun keur teu dikitu-kitu ge jadi bae ya fidyah kirimkeun ka saha acenah kiai kula mah moal make beas jadi naon tuh ndek di kodoan bae salatna kukula 100 kali salat utamaan kena di kodoan tak ku anak usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal ka'bati qadaan an abi Allahu akbar tah kodoan ke sholat bapak ai bapak di kodoan ai nyana teu sholat teu beres deh ngan meureun cak bapak teh aduh sia kodona teu bagus jasa ieu ka aing sholat mah sholat sia ngodoan aing malaweung bae teu masalah sih teh urusan malaweung mah ngan nu jelas lah kodoan jadi silakan dek di kodoan bae mangga cenah berat dek di pidyahan bae mangga eta di luar mazhab Syafi'i cek Imam Syafi'i lam tuqda wa lam tufda di kodoan teu bisa di pidyahan teu bisa lantaran geus maot mah geus bae putus tapi cek mazhab Hanafi jeung Maliki bisa geus alangkah baiknya tuh jaita ge mazhab ahli sunnah wal jamaah pake kurang maot make ka mazhab Hanafi geus make carana cara mazhab Hanafi eta teh diputerkeun mun teu dibagikeun langsung beasna diputerkeun lamun teu dibagikeun beasna mah teu kudu diputerkeun ieu mah geus disiapkeun saton di hareupeun masjid atawa di imahna geus teu kudu diputer-puter nyalateun datang bikeun beres nu diputerkeun sote dihelah lamun beasna ngan saukur setengah liter jaberat ieu mah deuk make duit bae tah teundeunkeun ka beas eta helah ngaranna puterkeun balak tu ka hadzal malam pinjem terus tangke nu dibagikeunana duit sebab cek mazhab Hanafi nu kudu dibagikeunana beas ku ari beasna ngan setengah liter duduk dibagikeunana duit geus tadi geus narima beasna setengah liter tah geus sarua jeung narima nama beas ngan diduitkeun mentak diputerkeun Maswal kartin bangsa Muhammadiyah moal geus kitu moal eta mah di ayana di mazhab tapi alhamdulillah kabeh make di urang teh Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten Makomo terus nah ieu berarti menang nerapkeun para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala nu memperjuangkeun ngebedah Islam para wali kos kitu ta para wali teh berarti jarago ngaji hararebat timbul Islam nu anyar anti mazhab Muhammadiyah lah Persis lah PKS lah nah ieu nu teu marake mazhab padahal nyana teu make mazhab ge tetap dek lompat ka mana mun cara geus ditingker mah geus ditingker hukum teh ku mazhab nyana teu make mazhab Syafi'i nyana pasti jeung mazhab Hanafi mah akur ngan embung ngaku doang cek mazhab Syafi'i kudu sholli sunah cek Hanafi mah teu kudu ja Allah geus jahoeun urang asup datang ka masjid Allahu akbar teu kudu make usolli Muhammadiyah kan kos kitu geus katingker geus teu kudu loba carita teh mah mazhab Maliki teu kudu usolli Allahu akbar malam mazhab Maliki mangges make ulah maka sejak ulah salat 4 rakaat zuhur teu kudu langsung ya Allah nu maha agung beres guys tapi mazhab Syafi'i mah lain kitu ihtiyat ngaihtiyatan supaya manteng
pertama urang nangtung geus dipantengkeun ka Gusti Allah diusoli-usolikeun eta hate ka usaha-usaha bae sakitu ge diusoli-usoli hese bae eta doa Imam Syafi'i mah jadi rapi acan moal make pasti ngagejlig ka mazhab Hanafi acan kula mah teu make mazhab justru teu make mazhab so teh ngaku da doang ujung-ujung nama hukum geus katingker ku mazhabul arba'ah moal bisa lumpat ti dinya moal tinggal ngaku jeung teu ngakuna doang ka mazhab lah cenah aja ulama geus sarua bae manusia eueuh masalah nyana deuk make saha ja ujung-ujung nama nyana ge make ulama ngan nyana make ulama nyana ulama anti sunnah rasul ngan nyana ge ngaku nama ahli sunnah wal jamaah nah eta geus Dawati mah di dunia teh geus teu repeh tah mah di mana geus ngomong geus timbul Wahabi ka urang di Mekah. Baheula mah beuh di Mekah teh asal nu talar Quran, hafal tafsir 3 tafsir, makharijul hurufna ieu rapih, tes sageus tadi tes istimewa, fikihna hebat dijadikeun imam haram. Mentak di berbagai negara baheula dijadikan imam haram di Indonesia sabaraha nu jadi imam haram termasuk komo atau bangsa Mesir, bangsa Irak, bangsa Iran. Nah begitu teh kabelah dieuna Wahabi didominasi ku orang Arab bari pikihna ya raja acak-acakan cek mazhab ceknya nama tu rapi mantap kudu pa bisa-bisa salat di Mekah mah satungtung kadenge bismillahna atawa harewosan urang ngamakmum lamun kadenge na henteu mah urang henteu taklid ka mazhab Hanafi deuk Syafi'i bae atuh teu sah salat urang datang ke Mekah langsung ngadenge imam Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim langsung ti Allahu Akbar antareh deui berarti teu bismillah Allahu Akbar alhamdulillahi rabbil alamin teu maca bismillah urang ngamakmum gadinya kudu taklid ke mazhab Hanafi atau Maliki lamun tetep bae urang Syafi'i teu sah ta urang salatna berjamaah jeung nyana lantaran cek mazhab urang mah Fatihah teh bismillahna ayatun minal Fatihah termasuk ayat Fatihah cak mazhab Hanafi malain dimimitianana ku alhamdulillahirabbil alamin ku ayana sakitu mun urang mazhab Syafi'i ngamakmum kajana teu maca bismillah tah nah ieu kurang berarti saayat atuh kurang saayat teu sasolat tapi lamun kadenge mah rata-ratana kadenge di Madinah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin kadenge di Madinah mah hampir mun di Mekah nu 2 kadenge nu saurang teu imam nu 2 kadenge nah harewos atawa aya antare Allahu Akbar rada kebel karak alhamdulillahirabbil alamin tapi lamun nu saurang mah tah henteu geus dicirian ku kulatan saurang langsung mah magrib terutama Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin tah sing ade tah lah cenah kiai kula mah taklid teu bisa jangan salat nuturkeun wa Allah wae emang siapa di dia gitu beres ieu salatna tuh aduh ini kumaha tuh pabelit tah bakos gitulah sebodoh tak nu bodoh mah sabenerna mah lobana di hampura nu bodoh mah al-amila madhabalah nu bodoh mah teu puguh madhabna lantak atuh maning nu bodoh ngan di akhirat nu bodoh mah bakalna hisabanana beda rada berat teh kunaon sia hirup sakitu kebelna teu daek ngaji ta eta tah sia deket pasantren deket kiai tapi sia bodoh ku betah sia mamawa bodoh eta tah bakal teh kunaon sia nu mentek teu ngaji cenah kula mah pabelit di pabrik bae ditakusaha sia di pabrik pabelit di kantor bae mani waktu jang ka aing jang beuteung sia bae nah eta tah nya ai dihampura ngan ka neraka sakedeung lah
ku sebab tidak belajar. Pertanyaan kedua, kumaha gimana kita membedakan harta yatim kieu? Dina sholawat ge lamun make harta yatim haram narimana tah fidyah. Jelema maot aya yatiman kemudian tirkahna encan dibagikeun. Nah eta nyokot bae tina tirkah jual bae sawasetik jang biaya maot aya harta yatiman tadi dinya haram urang narimana haram gitu kene ngariung nu dipake ngariungna harta tirkah aya yatiman haram teteh kos itu teh haram teu meunang urang ada harta yatim atuh kudu kumaha tuh lamun ayah harta yatiman mun urang dek ngariung tanya heula nanya Pak ya ini ngeriung jeruknya belinya dari mana uangnya kenapa kamu tanya-tanya gitu saya kan mau ngeriung kebetulan di keluarga kan masih ada yatim dari tirka apa dari masing-masing per kepala. Misalnya punya anaknya sendiri yang paling besar atau siapa yang nanggung jawab. Oh ini mah tirka katanya. Tirkanya udah dibagi belum? Belum. Haram. Kudu nanyakeun kudu ngabedakeun kudu nanyakeun. Lamun urang teu nanyakeun mah gobres bae haram. Kuduna kumaha kudu nu bagus sama mun aya harta yatiman cak nu panggedena geus tirkah mah ulah waka dibagikeun lantaran aya nu yatim geus cak nu panggedena kakak bae ieu nu tanggung jawab riungan mah paling sabaraha juta sih engke bayar ku sia kakak bloon tuh mah kitu teh tanggung jawab ku sorangan mantep kara tenang. Nah, jadi lamun urang nyalateun sholawat aya yatiman jelas sebentar kiai teh sok nanya sabaraha anakna teu samarangan teh kiai nanya kos kitu teh sabaraha anakna cenah aya genep anu pangleutik umur sabaraha umur aya meureun bangsa 5 genep tahun mah oh geus tirogaekeun tah kiai teh teu kanyahoan bae ku batu aya deui kiai nu nanya anakna sabaraha aya genep ka hiji kadua katilu eranggaan eueuh Kiai Golkar sama kos gitu. Aduh, masya Allah, macam-macam. Jadi di jero nyalakeun teh tu nyatanya sabaraha ieu ke anakna nu pangleutik teh sabaraha umurna sakitu. Itu tah geus sakitu ge surti geus berarti aya yatiman ieu. Tanyakeun mun leuwih bagus mah ieu biaya kematianna di mana. Oh, ruang riungna sih hade aya harta yatim nya. Tuh gitu. Ya, sebab begitu maot geus pindah milik berarti ke ahli waris geus lain nu nyana deui. Begitu maot mobil lain nu nyana, motor lain nu nyana, kontrakan lain nu nyana nu ahli waris. Kecuali keur hirup nanyana ngabejaan aing mun bae taya geus disiapkeun ta dana jang paeh aing teh atau jual beta mata kontrakan ta eta teh jang biaya paeh sanajan wasiat kos kitu teh jadi na eta teh ihtiyat berarti supaya keluarga teh mengetahui ulah aya cekcok sebab aya yatiman geus berarti geus diridokeun geus terketahui ku kabehan padahal batu geus terjadi ku kumaha jeung geus maot ieu teh mah kecuali wasiat mere jang dirina mah tunggu geus eueuh terjadi begitu nah jadi tanyakeun masalah soal yatim